Wal yahdar min ayakuna jalisan yadahaq wa huwa ghafilun anillahi ta'ala. Jeung anjeun kudu sieun. Pedah tejak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulajeng patepang deui di udara urang neraskeun hancadresan. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi washabihi wa judihi wa duriyatirukum wa ajmain. Wa ila ruwai jamil kubunul muslimin muslimatun minatusan la ruwai baina ummahatina wa ajdadina wa jadadina wa qurabatina wa jarina wa ikhwanina wa li jami' sadina wa li sadina wa syuyukhina wa syuyukhina wa sallallahu mukarramin wa ali fi hadhihi wa kutub syuhada syuhud wa ila rahil ulama ladina sallallahu bi hadhihi sallallahu alaihi wasallam wa la khusha wa sallallahu alaihi bi hadzal kitab silsilat asyuhaihi wa nafa'ana bihi min al-rahiyah wa alamin syarila ilahum al-fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa minha sareng eta tetep tina sapalihna dako ikir riya. Qat'ul majahi ari megatkeun heureuy, megatkeun guguyon atau napi banyol, al mubahi anu diwenangkeun. Idadahola di mana-mana asup sahaman jalma, yustahya anu dipika era sahaminhu yasimman. Waqad kana jeung teman-teman geus aya saha al Fudail bin Iyadin, Fudail bin Iyad rahimahullahu taala eta yaqulu ngadawuh Fudail. Laukila lamun diucapkeun naon anna amirul mukminin sanyana amirul mukminin eta dakhilun anu asup alaika ka anjeun as-saata dina saat ayeuna pasawwa itu mangka nyaruakeun kaula lihyati kana janggot kaula biadaya ku atawa biyadi mangga ku panangan kaula lawan biadaya ku dua panangan kaula. Lahop tu mangka pasti nasieun kaula an uktaba kana yen dituliskeun kaula pi jaridatil munafiqina dina dahan-dahana jalma anu munafik kabeh. Jadi palatak tok mangka ulah megatkeun anjeun ya akhi khairul kaula al mijaha kana guguyon kana banyol al mubaha anu diwenangkeun li ajli dahilin karana arah-arah jalma anu asup alaika ka anjeun illa biniatin sholihatin angin kalawan niat anu soleh. Pain khuriqo mangka lamun dibedah saha namusul abdi tukang tipuna hiji jalma hiji hamba ingdaman disandingeun jalma yustahya anu dipika era saha minhu yasimman. Oh iya handia tuh logatna idamal inna lain in sartiyah tapi inna anu amal tansibul isma wa tarfaul khobarnya. Fa inna kharaqana musil abdi mangka sanyana ngabedah kebohongan hiji hamba. Fa inna kharaqana musil abdi mangka sanyana ngabedah kebohongan hiji hamba hingdaman dicaketeun jalma yustahya anu dipika era saha minhu yasiman eta ola leuwih utama minir tikabihi tibatan ngalakonanana namus
sifatan dipaki karena sifatan munafik. Wa minha jeung eta tina sapalihna dako ikuria azyadatu ari nambahan fil itroki dina tungkul wal khusyu'i jeung khusyuk lidukhuli ahadin karena asupna hiji jalma minal akabiri anu tetep tina sapalihna pirang-pirang gegeden wa ghairihim sareng salianti akabir. Waqad kana jeung teman-teman parantos aya saha Sayyidi Ali Al-Khawas. Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullahu taala eta yaqulu ngadawuh ieu Sayyidi. Ida dakhala di mana-mana asup ala ahadikum ka salah sahiji aranjeun kabeh saha amirun ratu. Wa piyadaihi jeung eta tetep dina leungeun duanana ahad sabahatun ari tasbih. Yusabihu anu sok maca tasbih ieu si ahad biha kalawan sabaha. Pala iyadumha mangka ulah ngalanggengkeun ieu si ahad kana eta sabaha piadihi dina leungeunna ieu si ahad illa biniyatin sholihatin yang kalawan niat anu soleh. Wal yahdar jeung kudu sieun ieu si ahad min ayakuna tina yen aya ahad eta jalisan anu diuk yadahaku anu seseurian ieu si ahad bahwa halna ari ahad eta gofilun anu poho anillahi taala ti Gusti Allah taala payaduhulu mangka asup mangka tuluy asup alaihi ka si ahad saha amirun ratu Payahudu mangka nyandak ya si ahad asabahata kana tasbih biadihi anu tetep dina leungeunna si ahad payusabihu mangka tuluy maca tasbih ya si ahad biha kalawan sabahah illa biniyatin sholihatin angin kalawan niat anu soleh haruban karena kabur minal wuku'i tina tumiba piriyai dinaria al muhbiti anu ngalebur lil amali kana pirang-pirang amal wadaqo ikuriai jeung ari pirang-pirang lembutna riya eta kasiratun anu seueur mankuratun anu dicarioskeun fi kutubil qaumi dina pirang-pirang kitabna kaum fa'alam mangka kedah terang anjeun dalika kana itu mankur ya akhi he dulur kaula tina sapalihna dako ikuria samar-samarna ria teh nyaeta megatkeun guguyon anu diwenangkeun ngeureunkeun heureuy anu diwenangkeun jadi guguyon ge aya nu diwenangkeun itu bahkan tina sapalihna kebiasaan orang-orang alim di daerah urang mah gitu boh Sunda boh Jawa nyata guyon heureuy tapi heureuna anu meunang henteu heureuy paduhureuy mata poho ka Gusti Allah anu menang jadi tetep inget ka Allah da kanjeng Nabi oge kapan sok heureuy tapi heureuna bener gitu. Model cerita aya nini sumping ka Kanjeng Rasul minta didoakeun ka Kanjeng Rasul teh supaya asup ka surga. Aya ceuk Kanjeng Rasul dari surga mah eueuh nini. Nah, kada teh heureuy atuh si nini teh ceurik. Ya tungtungna mah diterangkeun dijelaskeun bahwa nini lamun asup ka surga mah itu jadi ngora deui gitu. Jadi di surga mah eueuh nini emang aslina kitu tah seperti heureuy kitu. Eta meunang. Atawa ketika Siti Aisyah itu naros ka Kanjeng Rasul. Nah, abdi kedah nunggang kana naon? Eta we numpak anak onta cenah anjeun mah. Atuh kumaha ngarempeyak cenah kana anak onta mah. Kapan ari onta nu dewasa ge eta teh anak onta sarua lain anak gajah pan. Nah, kitulah. Heureuy bener, heureuy tapi bener.
tah jadi lamun keur heureuy kitu tuluy asup hiji jalma anu dipika era nah guru atawa saha cepet tuluy eureun itu kan dohirna mah jiga anu ngahormat itu padahal tersimpan terbersit itu ria anu samar di dinya itu ameh disebut jalma nu sopan lah gitu teu wantun heureuy teu wani heureuy di payudannana gitu seperti kitu da eta teh kan rugi ada ari heureuy anu bener mah anu diwenangkeun mah bet itu terus we berjalan biasa-biasa wae. Ya mulai simkuring ngabandungan gitu para pangarsa di Banjar di pesantren Banjar di Minhajul Karomah gitu we nya hareureuy gitu ajengan deui terus jeung barudak palaputrana ya hareureuy we biasa gitu. Jadi henteu matak nurunkeun kana kamartabatan sebagai kiai da heureuina ge nu wenang. Justru lamun dadak-dadak jadi eureun ketika aya sesuatu eta teh nyimpen kana ria anu samar matak doraka. Waqad kanal Fudel bin Iyad satemena aya Fudel bin Iyad Syekh Fudel bin Iyad rahimahullahu taala anjeunna ngadawuh laukila lamun diucapkeun sanyana Amirul Mukminin asup ka anjeun dina hiji waktu. Nah, terus kaula teh memeres kana janggot kaula ku leungeun kaula mangka sieun kaula dituliskeun tina sebahagian orang-orang munafik. Jadi pala takto ya akhi al-mijah al-mubah. Jadi ulah ngeureunkeun ulah megatkeun. Hai dulur kaula kana heureuy kana guyon anu diwenangkeun. Karena arah-arah aya anu asup ka anjeun. Jadi dina dawuhan Syekh Fudel bin Iyad nyontokeun itu ketika ayeuna asup seorang Amirul Mukminin tuluy memeres kana sikapna di antarana meresan janggot upama janggot awut-awutan tadina teh. Nah eta sieun dituliskeun tina sebahagian orang-orang munafik. Jadi henteu jujur lah. Tadi ge keur kumaha sabuktina we, sabuktina keur kumaha ketika datang. Ulah dadak-dadak jadi beres kumaha gitu. Ila biniatin sholihah angin kalawan niat anu soleh gitu. Pangna jadi berubah sikap teh tadina keur heula jadi jep teh. Ari aya niat anu soleh mah nya bagus teu naon. Eta maksud ngahormat, maksud ngamuliakeun kana sumping gitu teu naon. Kana ari maksudna hayang di alam kuno sumping mah tah eta jadi ria anu tersembunyi. Ria anu samar. Paina kharaqana musil abdi mangka sanyana ngabedah tukang ngabohong tukang sumput salinung seseorang dibongkar dipayuneun jalmi anu dipika era eta teh leuwih utama itu daripada ngalakonanana si tukang ngabohong teh kana kamunafikan daripada manehana si namus teh ngalakonan perkara anu munafik mending dibongkar dihareupeun jalma nu ereaeun manehanana gitu nya meh tobat. Aminha aziyadah fil itraq tina sawarehna ria anu samar teh nyaeta nambahan dina nungkulkeun sirah jiga anu husu jiga anu sregep gitu kulantaran asupna seseorang ti golongan gegeden boh gegeden ulama boh gegeden pamerintahan eta ge terbersit gitu ria anu samar di dinya nya hayang kapuji teh hayang kalem teh. Waqad kana Sayyidi Ali Al-Hawas satemana aya Sayyidi Ali Al-Hawas rahimahullahu taala ngadawuh
Ida dakhala ala hadikum di mana-mana asup ka salah sahiji aranjeun kabeh seorang ratu. Wa fi yadaihi terus di tangana eta jalma teh aya tasbih. Jadi keur nyekel tasbih. Yusabbihu biha sok maca tasbih ku eta tasbih. Jadi pala yadum hapiadihi ulah ngalanggengkeun tasbih aya dina leungeunna. Buru-buru pesakan gitu supaya ulah katempo keur tasbih. Eta katempo ku batur. Kecuali lamun niat anu soleh. Gitu. Ya maksudnya emang aslina keur maca tasbih darang teu hayang di alam teu hayang naon gitu. Emeh ngelingan we ka batur gitu keur ruang riung teh teu poho tina tasbih gitu. Eta mah alus. Wal yahdar min ayakuna jalisan yadahaq wa huwa ghafilun anillahi ta'ala. Jeung anjeun kudu sieun. Pedah cek tadi teh guyon ge tina naon tah, tapi anjeun kudu sieun. Posisi diuk bari susurian poho ka Gusti Allah. Nah, jadi guyon-guyon anu diwenangkeun teh guyon-guyon anu heureuy-heureuy anu henteu matak poho ka Allah Ta'ala. Nyaeta mah teu naon. Tah ari posisina ayeuna keur heureuy. Nya bari poho ka Gusti Allah tuluy asup. Karena eta lokasi teh Amirul Mukminin atawa seorang ulama, tuluy buru-buru nyokot tasbih. Tuluy maca tasbih. Jiga nu heueuh. Itu nya eta mah ria bolongkotan eta. Ria bolongkotan eta. Kecuali niat anu soleh teh tadi. Karena tujuan tadi ulah ujug-ujug nyokot tasbih atau keur nyekel tasbih ujug-ujug dikuirkeun meuri maca tasbih teh. Itu. Karena tujuan supaya kabur tina tumliba dina ria nu matang ngalebur kana amal. Gitu lah. Tong teuing kikituan geus we saayana gitu. Daina ge ari bari maca tasbih dibarengan ku ria mah kapan matang kalebur amal ieu. Geus we pecakan tasbih mah. Itu maca tasbihna mah nya inget dina hate we ka Gusti Allah maca subhanallah. Tong ting ditinggalikeun ka baturian keur tasbih gitu. Tah wadako iku riyai ari pirang-pirang ria anu salamar teh eta seueur dicarioskeun dina kitab-kitabna hiji kaum ya bangsa ulama sufiyah ya, bangsa ulama-ulama sufiyin. Fa'lam dalika yahi anjeun kedah terang. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.